Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Sugeng para wargi sumangga kiwari urang sami-sami bandungan deui lajungan carita Jawara Piguha mau dina bagian anu ka 60 genep. Sakumaha anu kantos di bandungan jahan can katunda bagian anu ka 65. Pendaran Mang Dedi kepada Tuanji yang langsung medarkeun kaayaan alam peuting di hiji pelengguran. Nyatana lemburna Mama Nini anu tukang warung tearna khususna Kajang Wardi anu sarengsena ngayakeun babadamian jeung Bapak RT yen arek ngintip-ngintip bangsa dengaran yah ka eta lembur. Kumaha atuh para pamirsa lajinganana ieu carita jangan langkung paosna mah mangga atuh urang sami-sami bandungan kurang sadayana. Namun kali hilang janela poho panto lali kana kunci. Wih, lu jangan kaayaan alam harita teh beuki peuting bae. Hawa karasana menikeun kanyacap iis angin peuting nambahan tiisna alam. Wardi harita geus ngajentul di hiji tempat anu rada luhur budi jeung tumanina. Tapi awas kalebak. Awas ka jalan sok dipake lalaliwat ku jalma-jalma nu da kalemur sejen. Nya lemur ieu terwerit kitu. Aing kudu bisa ngebuktikeun hasaha nu kumaha ngaganggu kana katentreman ieu lembur. Mun heueuh teh kitu nyaha eueuh perhatian ti Cibeni. Pan biasana mah Den Purwa teh sok ngutus murid-muridna pikeun ngabantu ka urang lembur. Tapi keun bae. Teu kudu jadi pikiran aing, nu penting mah aing kudu aya bukti heula. Cek hate Wardi berejeng toleh malong ka jalan. Ngawaskeun kaayaan di sisi lembur. Mangsa alam nyerlek henteu karasa. Kira-kira liwat Wanci Isa.
Di jalan satapak aya nu leumpang duaan bangun sase pisan. Wardi ge curinghat. Manehna gancang ngeteyep ngadeketan ka jalan. Hayang sidik kan leumpang duaan kabenaran puting teh teu poek teuing. Kacaanan bentang-bentang baranang di langit. Pikeun Wardi mah kayaan sakitu ge cukup pikeun naringakeun eta jalma nu duaan. 2 jam datang dina wancik ieu. Tantu nyurigakeun syukur manehna datang. Ku aing dituturkeun sia. Cek hate Wardi berjeng terus katayep lalaunan bari panon mancong melong kanuaan. Nu harita keur leumpang di jalan satapak. Akhirna Wardi geus aya di tukangan eta jalma. Nuturkeun we bari jeung sasaringkeran kanu poek. Maksudna mah ngadah teh kanyahoan ku 2 jalma teh. Nu duaan terus dituturkeun. Tetela ngajug-jugna teh kalembur. Barang tepi ka sisi belah ti keduaren nu duaan teu eureun. Wardi oge eureun bari jeung ngawaskeun hatena mah deg-degan. Jalma anu duaan tinggereun ngalaunan. Ngadenge teh ngan sorana wungkul teu jelas ngomongna. Teh ngomongkeun naon. Ngan dina akhirna eta nu duaan marah ke taregos kulama kideung. Jelas rek ngajalankeun hiji kajahatan. Atuh kusakitu oge geus cukup ngayakinkeun keur Wardi mah. Yen nu duaan teh bener-bener jelema jahat. Dari jelema anu niat bener mah piraku mamake taregos sagarupa kitu cek pikir Wardi. Sawatara waktu ti harita eta 2 jalma laleumpang asup kalembur. Rengcak paripolahna terus-terusan diawaskeun ku Wardi. Malah dituturkeun beuki deukeut. Akhirna nu duaan teh muru ka hiji warung. Anu tadi dicicingan ku Wardi teh nyatana warungna manini teh. Oh. Ieu jigana manemi kahayang ka Nyi Irah teh. Sarta ieu anu jadi ulun-ulun pangaco di lembur teh. Kaek sia. Lamun katampo nyieun kajahatan ku aing, ditewak sia. Cek gerentas nu Wardi bari jeung taki-taki. Panon mah melong ka 2 jalma anu geus tepi ka pipir warung manini. Regreg duanana areureun, terus noong tina beli kawas angin ngintip di jero imah. Ku Wardi rada lila ditungguan, tapi eueuh kajadian ngandung harti. Sabab jalma nu duaan tinggal leos dewe ka belah wetan, terus tingkat tayap ka sisi jalan. Anu saterusna muruk ka hiji imah sisi lembur. Imah gede jeung lega pakaranganana, malah aya kulah jeung kandang kuda. Ayeuna ngabangsatna majigana teukeun sia ku aing. Wardi geus gregetin, hayang geura-geura nyangkalah eta jalma. Ari diawaskeunana harita teh tingkuleupeun kanu poek. Terus ngurukana janela gigireun imah, reg eureun hanapeun janela. Tekung sarila berai janela engab, kalacap saurang naik. Nu saurang deui ngadaguan di luar bari jeung ngabar-ngabar bedog ai panon conga cingus. Kakencak ka katuhu ka tukang jeung ka hareup. Jelas. Bangsat. Kitu cek Wardi. Geus teu panjang mikir di curhat. Ngaluncatang pagar katayep ngadekitan bangsat anu keur ngajaga teh. Kuliwat kanu poek. Terus ngerondah ngarah teh kanyahoan. Akhirna tepi ka kandang kuda reg Wardi teu eureun heula. Panon mureleng weh kan maja janteng. Nu harita keur ngajingjing bedog bari jeung kurulang kuriling. Di jero imah aya suara kai potong. Gebrig-gebrig aya nu dumpat dina palupu. Tayohna bae nu boga imah nyaring harita teh. Bangsat lumpat muru kana jandela. Cak jeung atuh aya nguncap man hideung. Terletak lumpat muru ka pipir kandang kuda. Bareng jeung baturna anu tadi nungguan di luar. Atuh puguh we lumpatna teh mapag ti kaliweuheun. Sabab Wardi geus nangoh di dinya.
Cilong seak atuh harita. Wargi nampi nu panggeulana. Koyong cariyung. Cedak dengar tihang kanang. Nusa urang dirumpat ka gigireun Wardi, tapi ngan sakilat suku kenca Wardi ngeblesat kana cangkeng. Seak. Cedak dengar tangkanang kawalana. Si bangsat ngagerung. Koyat udang seak. Balik nyerang ka Wardi. Bedog hebat kana beuheung Wardi, tapi Wardi geus taki-taki pikeun narimana. Dina mangsa leungeun katuhu atuh ngajurlat sakilat ditek di pigilang leungeunna. Yuk. Soalnya atuh bedog teh ngaclang jauh pisan. Korasa kana rungkun cau. Korepat yuk. Pepetrian bangsat dibabu ku Wardi. Gerung humarung barijeng terus ngagigeg ka tukang. Panon buria mencari. Amin. Salah si adu komo Wardi halangan air. Cek eta bangsat. Tadi upang gerana tadi yang kebenangan teh. Korea tundang serepret-we ngalogas bedog. Langsung disabetkeun ka Wardi, tapi Wardi atuh tewas. Oge waspada serepret dinyebut bedog. 2-1 bedog ting korepat barijeng dibarengan ku ting gereblig dan pasuku niban kadatani. Bedog bantrok ting perentrang, bedog bentrok sabaraha kali antuda keluar atu tarung 2-1. Bedog-bedog ting kolebat barijeng dibarengan ku sirah ting gerblig dan campa suku kadatani. Wardi dilawan keduaan, tapi teu oleh ngarasaripu. Malahan mah mata kempur pikeun lawan, sabab gerakanana Wardi teh cepet jeung mata ngabahayakeun. Dina kayaan kitu, kadenge nu kekeluhan teh jero imah. Bangsat! Bangsat! Malahan keur kitu teh sabaraha kali atuh lebih bangsat-bangsat, malah nang kadenge sora awewe jerewet minta tulung. Atuh buru-buru tetangga-tetangga lembur daratan barijeng marawa obor, mawa pakaran sabogana. Dina waktu adu singket imah eta dikepung. Atuh puguh anu 2 teh beuki soak bae. Keur maeukeul sieun ku Wardi kari-kari datang anu ngepung. Wah, cilaka euy. Lumar-lumar, urang geus dikepung. Cek bangsat ngabejaan ka baturna sangkan kabur ninggalkeun tempat. Tapi edas, kacara oge cacap ngomong kitu rob atuh aya nu datang lobana 8 jam. Nu samakta di pakarangna. Horeng si mana horeng Bapak RT satempat jeung para aronda. Anu tuduhan datang di kadinya langsung ngepung bangsat mantuan Wardi maksudna mah. Urang ajar ya. Oh mansya. Sana euy. Sana euy. Atuh meuli bukbek barang-barang teras kena kana waruga 2 bangsat. Nu saterusna kadenge jalma humarurung 2 badog nudupung. Pada ninggeran teh anu kupeureup, anu kuparah bedog. Korona jeung ku Pak RT. Jabadi cahcor di kutembilan tinggilan anu mateni ti Wardi. Atuh najan sakumaha jagona oge. Dikoroyok itu mah namru 2 nana. Hei, kapalan ya Pak RT. Odon. Ditanya teh. Ulah dikekeun. Bangsat geus rubuh. Hayo we, kalin-alian. Pak RT ngeluweur, ditah eureun kan bukbek denggelan. Malah Wardi oge harita milu ngelingan sangkan bangsat ulah disiksa tari leuwih bisi paeh cenah. Tapi cangkeung teh aya nu nembalan tarik pisan.
Bangsat mah podaranon, Bapak. Geus puguh loba dasana cokel panona. Cenah. Cek lalaki urang dinya, mata ngaruntageun hate bangsat anu dua nu harita geus ngalambru. Naon ge? Nah, gageh. Na kamana bae maneh ngomong sia teh bawa. Montong kitu sia. Goreng patut eta teh dulu. Geus. Jadi garabulan. Lamun teu nurut rasakeun sia ku aing. Coba RT ngacungkeun bedog panjang. Atuh sarea gigis ngadinu RT ngadat mah. Terus sarea mundur ditambah ku wardi anu ngabar-ngabar bedog. Ngahalangan kanu ngarariung. Bari jeung nyarek ka sarea sangkan ulah kamalinaan teuing nyieun nyiksa bangsa teh. Nya akhirna atuh sarea nyingrai. Terus ngariung bari jeung panon merong ka bangsa anu geus teu kaya. Sieun kabur meureungan. Beungeutna barengna karegosna rangsal baju rawe tina irung ngucur getih kentol. Jama-jama nu area di dinya ubah anu moralan ka wardi. Sabab tuawuh jeung teu nyaho mimitina. Tadi namar dirempuk wardi sugan teh baturna bangsa. Nah, naon sana dulu we ka ieu. Baturna lian, jang wardi ka dieu. Kumaha ieu teh kapanggihna ieu mangkluh. Make tiasa kasusul cobi adongengkeun ka saya. Rada nyereng kieu barudak dinging ieu. Supados kahartos ieu. Cek Pak RT sopan ka wardi. Atuh ngariung beuki kaget. Kabeh neutip ka wardi kalawan telobak pikiran deui barabat wardi ngadongengkeun lalakonna. Ti mimiti ngintip-ngintip nu duaan teu nepikeun kadanga carita. Tak kitu dongengna teh Pak RT. Alhamdulillah kacarak dalag. Dan abdi aya panuhun ieu bangsa ulah waka dibawa ka mana-mana. Maksud? Maksudna mah adi teu aya tanyakeun ka manehna. Oh kitu sunuhun. Sugan sari sugan baturna kapanggih tempat nyebutna. Kitu maksudna teh. Oh kitu saya tuh. Mangga we Bu Bapak teu rek diperhatoskeun pisan tah. Lur. Tong pelotot ka dieu tuh. Yo. Iya anu ngabantu ka urang teh we. Iya jajakan anu Cibeni pangawal pakapercantenan Juragan Demang. Sarerea perlu nyaho. Nu matak parentahna kudu digugu. Dan, udah saya cici mae ka harji teh. Kantos. Jawab ku sarea. Siap cartas lutut. Nah, kitu ka harji beureun. Cepat RT. Kenalkeun wardi ka urang dinya. Atuh puguh sarerea meuni ngajengkok. Ternyata yang eta teh geuning urang kademanan. Parandene kitu. Jadi kabungahan deh sabab musuh beunang. Sabot keur kitu torojo muga imah datang nyampurkeun ka wardi. Langsung cong ngajak kasalaman satengah ngarontok. Bari jeung ngungkeun sababaraha kali. Nu saterusna wardi diaku ku pribumi dibawa ka jero imah. Sedengkeun bangsat anu dua masa badan Italian teh dibawa ka balai desa. Maksudna arek dikerem. Puting eta, wardi jadi tamu angka cida pada ngahormatna. Naon sabab da dihormat lantaran gede jasana dina ngabantu ka urang dinya. Atuh puting eta keneh sakabeh pangurus jeung sesepuh lembur daratang nepungan ka wardi. Bari jeung sakalian we ngadon ngobrol ngadongengkeun naon rupa kajadian tadi. Atuh nu boga imah kacidaeun. Kacida atuh bungaheunana. Malahan mah menta kawar disangkan daek cicing dirinya cenah rada hila. Pikeun naon pikeun ngajaga keamanan imahna. Bisi didatangan deui ku bangsa. Sabab aya beja ti salah saurang warga dirinya. Yen bangsa teh lain waan, aya keneh baturna anu can beunang. Atuh wardi oge teu bisa nolak. Kapaksa wardi ngagugu kana eta kahayang pribumi.
hayang newak bangsa cinepikeun kabehat. Kasugri para wargi panjangna alam peuting isuk-isuk jeung beurang sore ti kacatur dina carita. Ayeuna urang kocapkeun peutingan anu kadua. Jangkrik-kriang patembalan jeung baturna bebence di sarada mapaisan kayaan alam harita di eta lembur. Nincak puting kadua wardi geus der ngintip ti bangsat. Ngan ayeuna mah teu sorangan, tapi dibarengan ku Bapak RT. Atuh mikir gue digawena teh. Teu loba kahariwang. Sadengkeun digaduh rona teu waleh loba jalma. Sabab kabeh ngerasa wajib pikeun nu ngajaga keamanan lembur. Mangsa nyerelek hante karasa kira-kira pukul 10 peuting. Kagarduh ronda ayang datang banu arusu. Terus ditanya ku kepala ronda, eta jalma nerangkeun yen di jalan aya jalma nongowa buntalan. Limpang sorangan maju ngulon cenah. Atuh puguh sadaya ngerasa curiga. Gancang laporan ke Pak RT gitu. Terus laporan ke wargi kieu. Nu harita keur aya di siji jalan gede. Berjeng tetep waspada tur iatna. Nya keban. Nya betul umpatan siga nurusuh teh ditarik ngodlin. Cek Pak RT berjeng itu ditungtungan ku nyarene. Malah wargi ge melongkah jerona anu disebut Mang Aban. Pok eta jalma harita. Nana tak akan laporan kagarduh. Yang di jalan dia ya hiji jalma membawa buntelan. Lempang nanti baju ngulon. Abis sapara kancang ngerasa curiga. Bisi bangsat. Anu tas ngagarong jadi merbatur. Tah, kumargi gitu loh. Akhirnya ambil laporan deh ke Pak RT. Sudah jantan uning Oh, gitu. Syukur itu jangan abang. Ayo gancang laporan lo. Junge balik dia silai kagarduh. Si Mas pada saya kebae dah di jalan mah. Rek disusul kukuring jengjang wardi yo. Pak RT gancang nyokot keputusan. Atuh teh jalma katelah aban teh jeung baturna. Teu ngomong deui terus ari teh muru kagarduh ronda. Sedengkeun Pak RT jeung wardi ting harulang bangun bingung. Si diteup kawas-kawas anu silitanya. Kumaha teh? Yang wardi nya bade langsung dipegat bae atawa kumaha teh yo? Ulah dianggap Linya bangsa dan gas ngejalankeun jahatnya, coba PRT, semua. Ayo pisan orang pegat bae di jalan, maksud, nya orang tewak sekalian, ulah menang lepas deui. Tapi abdi butuh ku tenaga PRT. Maksud kumaha? Janten ronda oge kedah diajak sadayana, maksa di kampung pung eta jalma. Oh, kitu hanya ka atuh ieu manawi teh butuh ku balan. Ieu mah. Hana suruh madi cah balik ku mang teh. Nasugan teh moal butuh mun tak tadi atuh. Cek dah sosok-sosok. Hayu ayeuna mah urang kagaduh heula. Ngabejaan ronda sadayana. Terus injit babarengan budak bangsat kitu mah saja. Oh, kitu nya mah ngatu ngiringan emang mah. Berang dua anak ngalumpang rusuh. Ngajug-jug kagaduh ronda. RT kadua wardi harita distalpi kagaduh rona atuh puguh we aban sebatu-batu ngerasa heran pok atuh aban harita nanya bari jeung nangtung sarta panon melong kana duaan kumaha itu bade anu kudah dijalankeun siapkeun pakarang lan siapkeun pakarang jeung palahak-palahok sarerea kudu milu ka kuring yo sia kudu ngagugu kana non parentah urang atuh bangsat jeung si lain tadi isi kabur manja ya, ini. Cik Pak RT tegas, atuh, Mang Aban jeung baturna teh kalangke langsung budal ti gardu.
Ural ari dituturkeun Wardi jeung Pak RT. Reang patimbalan jangkrik ngingkrik jigan ceri sapeuting taya jempena. Angin peuting ngahiliwir nebakana dangdaunan surana kanegiting korosak ting keresek estuning mata keung. Dina kayaan alam kitu rombongan Pak RT sabatur-batur ngaleuweut muruk ka jalan rek megat anu ngaliwat teh cenah. Teu sira oge tapi mangaban kulan. Perbah mana jami anu curiga teh? Wardi nanya, harita berijing sanggup ngaharebos. Memutkan anu laporan mah, cakat rungkun haur sisir mur, lempang teh maju ka kulon, tak itu sauna teh ujang. Urang pegat di ditu, kulan, urang pegat di ditu, ulah lima berhenti bisi giras. Yuk kan tuan yuk, kan kali si rinti, ulah rusuh bisi nagaruak dan kamusuh. Siap. Cek Wardi. Paling ngarelet ke Pak RT, nugerelet ungguk tanganing satuju, malah ayun siap jaga rupa cenah. Bring atuh lempang deui maju mulon. Tapi teu mapai jalan eta sabab maksudna oge arek megat anu ngaliwat. Kebeneran Mang Aban apal ka jalan terobosan ngaliwatan kebon sereh kebon sampun peselang jeung rungkun haur. Nya akhirna tepi kaje tempat anu lega. Jika tinggal jukut anu sok di angonan muning jeung sapi. Belah wetan nyalengkeun tangkal kalapa nunggal. Bisluhur eta tangkal kalapa teh bakat ku kolot umurna meureun. Harita Wardi jeung Bapak RT paparentah kana buahna. Sangkan nyarumput heula di balak. Mun anu ngaliwat teh geus aya. Sararea kudu bareng kaluar langsung hubung eta jalma. Mang Aban jeung baturna ngarti gancang harta kene oge nyarumput kalawan apik pisan atuh sakilat oge geus jempling lebah dinya teh eueuh tanda-tanda yen aya jelema nu kadenge iwati surajangkrik we jeung cisir sakapeun sukadenge anjing nu babaung kitu ge di kajauhan. Parte upami musuh geus kaliwat ka disieun ikat nyadiakeun tali urang ringkus sarta bawa kakek kadesa atuh kuring arek mangga tali peunana ari Pak RT kudu buru-buru loncat ka tekoanana bisi kabur semua mangga yang ketos kumang diberatos keun pisan mugi-mugi singkat tewa supados timur aman. Barang persih harebosan kitu antara Wardi jeung Bapak RT. Rentang-rentang ti kejauhan ketempo aya nu leumpang sesoranganan. Ngalameng hideung ti kaanggangan ge. Tepati sidik tantunganana mah. Komo ari beungeutna deui. Da boro-boro ning jauh ngajandeukeut oge moal pati sidik. Da gugu ukur kacaangan ku cahaya bentang anu teu sakumaha caangna. Tetela laporan ti non Abang teu nyalahan. Di eta jalan memang aya anu kerumpah. Hiji tantungan jalma anu gencang buntelan. Teu beda we kawastukan ngalalana anu keur nyeder ka pakampungan. Eta jalma ketempueun ku Wardi. Cuman bener aya nu ngaliwat teu Pak RT. Bawa buntelan deui. Pasti barang menang maut tah. Rek dibawa kalmurna beureun kada si waspaus Pak RT asusannya eta teh bangsa juga nama beda dina ginegna beda dina pakaianana kacamata mah mamamun telan moal nyalahan Bapak Mayu sidik bangsa eta mah tuh Pak RT menika kerot bakatku gemes geus gregeteun hayang geranawak eta bangsa jep dua nana jarang peduli
panon melong kanu keur lempang sasoranganan, malah sakabeh anu nyarumput geus nempueun kanu lempang teh. Kabeh siap pikeun narima parentah sarta geus sajaga pikeun ngepung eta bangsat. Beuki lila anu lempang teh beuki deukeut, beuki sidik. Yen nu gencang buntelan, lempang teh mungkung teu nulih kana nanaon. Atuh puguh sadaya bungah. Sabab bangsat pasti katewak. Da aya nu jadi andalannya tanah wargi anu geus puguh boga pangabisa anu cukup. Barang serog teh ka daerah kepungan, wargi keprok tarik pisan. Nebejaan Kamang Dedi wanci nyapih mangsana kapancang para pamirsa, ieu carita urang tuna heula kumaha lajenganana. Insyaallah enjing dina mangsa turun acara sarua Maleni Baris Maluruh bagian anu ka-67. Atur nuhun sakadapan gumangdikan dunia heuleunya anu ngayakeun persiapan acara taruh cingkuring.